Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikeun tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Para mitra kaum dangu sadayana. Si Kamileung anu dihurup ku 10 urang tentara kerajaan Tobal. Tapi anehna si Kamileung sanajan dihurup ku 10 urang harita manehna nu tetep we diuk nyantai mari jeung ngorong segala rupa. Si Kamileung harita ngorongna bari peupeureuman tangah ka luhur terus bersin. Nepikakeun bersin oge nyebrot harita ka salah sahiji panglima perangna anu aya di daerah eta pitempatan. Kurang ajar sia, bangsat. Eta jalma langsung we bari ngelapan beungeutna anu kalata nu karasa banjir kuleho ti si Kamileung. Si Kamileung harita melong bari renyah-renyoh bisa terusna dising-siringkeun trot atuh ka salah saurangna jalma persis pisan kana pelepah bibirna. Eta jalma atuh langsung duta meletem da karasa asin meureunan. Bangsat. Asin. Cadah haram cadah teh sia. Kurang ajar. Jalma si Kamileung nu teu sopan kurang ajar. Saha sebenarnya laing? Apanan uing geus nyaho tadi oge geus disebutkeun. Uing teh aa encep. Nun. Nun. Lain aa, lain. Lain Nanang Sonjaya lain. Beda ieu mah. Ieu mah aa. Naon sia teh teh? Haram cadas ya. Lain dipanggil ku aing huluna sia. Nyari teurak mah bedog karar itu patut pedang panjang bari jeung begang kawas kitu mah nya. Bae we Si Kamileung harita bari kuliat cengkat. Eta jalma sing ningali si Kamileung kuliat cengkat harita maralunur anehna teh. Siga anu boga kasieun si Kamileung kuliat. Padahal bener-bener si Kamileung kuliat. Sangkana meureun si Kamileung rek ngaluarkeun ajianana. Sabab geus jelas si Kamileung anu teu mempan ku sanjata sanajan teu keuna kana kulitna. Si Kamileung anu ngarasa jalma-jalma dirinya nyingrai. Harita seuri bari nunjuk. Kunaon maneh make jeung mundur sagala, yei. Sabab uing mandak keur kuliat, yei. Maneh make jeung mundur kawas kitu, ih, yei. Kurang ajar ieu manusia teh. Aduh. Kudu kumaha aing nyalehkeun ieu manusia. Kamileung. Naon? Sabenerna ilaing teh boga tujuan naon datang ka ieu pitempatan. Tujuan uing nu utama ngopi. Ngopi? Ngopi? Ngan keur ngopi aya jurig nyiliwuri setan anu nenengangeun. Genarwo meureun. Setan uing mah. Sugan teh genarwo nu nenewoeun. Setan anu engkang-engkangan geuning teu bersih teu bina kawas maraneh kitu. 11 urang jumlahna teh nu tarumpak kuda. Eta jalma tinggal leret. Jadi tunjuk kana irungna. Nyangka masing-masingna setan. Aduh, haram jada berarti ka aing mun kieu mah. Kakarasadar teh si kasebelan. Barudak kurang ajar. Para ponggawa nu rada aredan. Montong ngajaran teng bari tinggu coba sia teh. Lain lalajo sieun mah. Lain lalajo ludruk deuleun. Hayo. Geura podaran ieu ngaran jalma si Kamileung kurang ajar haram jada si kasebelan yeuh. Buru. Eta jalma nu didinya anu aya kana 10 urangna harita. Anu langsung ngaradeuketan ka si Kamileung. Tapi da percuma ngadekat si Kamileung oge pedangna geus pararotong sawareh mah. Anu aya paling aya 5an tawa 3an pedangna teh nu utuh mah. Anu mah pedang harita ngarasa sok-sok wani ame kapuji meureun ku panglimaan anu aya di hareup harita nu keunlak cangkeng. Ngan seberut harita narajang ka si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung harita nu teu ngalawan saeutik-eutik acan ngan beres 5anana harita. Langsung ngeunaan kana awakna si Kamileung ngan cakakak we saleserian. Kurang ajar sia. Ai sugan teh we sia teh boga kakuatan kerang jadas sia teh bunung-buningan geuningan bisa modar. Bangsat sia. Sugan teh aing mah ieu jalwa teh jawara teh bisa weduk
bukti na ya disuruduk mah anger we ku pedog mah geuningan keuna kana kulitna. Gusti, ya abdi parantos hasil ya nalukeun si Kamileung. Sedengkeun panglima na harita kerung. Sabab si Kamileung harita tekar tingali si ganu nyeri atawa kunaon. Si Kamileung harita katingali si anu ngorong we. Bari jeung teu ngarasakeun saeutik oge nyeri atawa kumaha. Ulah waka bunga heula si laing. Deuleu beungeut si Kamileung eta kuas kumaha. Jalma nu keur sareuri harita eureun sirina ret nempo kana beungeut si Kamileung. Anu keur jongjon we harita ngorong meni melengking bari jeung harita irungna bentek-bentik we harita. Saterusna si Kamileung harita bersin. Cek si Kamileung harita eta jalma nu kabersinan harita ninggalkeun pedang lantaran embung sararea oge kabersinan bari jeung nyebrot kana beungeut mah atuh. Pedangna anu keur narancep dina awak si Kamileung harita ditinggalkeun sedengkeun si Kamileung anu ngalaan pedangna tina pelebah beuteungna tina pelebah dadana jeung sajebana eta pedang anu 5 teh narancep kabeh oge. Tapi aneh sugan kecelak getih we sakecelak pada eueuh atuh. Pedang anu geus asup kana awakna teh ibarat libur deui dina waktu harita. Eta pedang ku si Kamileung harita digunukeun dina leuweun kenca. Sanggeus kitu eta pedang dipeureut kabeh ku si Kamileung nepi ka ngucur eta caina. Tina pedang teh ibarat si Kamileung anu keur naon teh ngaranna teh keur meureut lap atawa kain gitu. Sararea nu aya di dinya kabeh bengong kasup panglima perang. Panglima perang harita mundur ka tukang. Si Kamileung harita cengkat nu saterusna eta pedang nu tinggal gagang tadi alungkeun kana sirahna si panglima perang. Kan bletak atuh eta. Aya kana 5 sikina nepi ka ting bletak harita kana pelebas sirah eta jalma. Aduh. Ganas ya kurang ajar. Panglima perang harita ngan serbret we. Panglima perang harita langsung ngalugas pedangna. Sebuk narajang ka si Kamileung. Si Kamileung anu ningali kawas kitu harita sakolebat leungit ilang tanpa karana. Nyaho-nyaho geus aya dina tongong kuda ngan sebrut we ke tongong kuda harita dibetrikeun bujurna ku si Kamileung ka ngacret eta kuda teh nangtung nu saterusna eta kuda muter harita ngan cebrot suku kuda harita nalapungan jalma-jalma nu araya di dinya nu kurang leuwih aya 10 urang atuh timbang kieu ngaran-ngaran tajongan kuda harita. Keur mah tajongan kuda anu dibere kemampuan ku si Kamileung pikeun ngahajar. Panglima atar harita lumpat nu eta kuda langsung we nangtung bari ngunag-ngunag eta panglima. Panglima harita ngunag-ngunag nepi kan ka mana-mana eta diudag ku kuda. Panglima anu lumayan tarik lompatna teh da boga kakuatan teh meureun. Nepi kakeun panglima harita asup ka hiji bangunan ka kadipatenan nyaetana Kadipaten Turi. Sakabeh jalma nu aya di Kadipaten Turi harita ngarasa reuwas sabab eta panglima nu asup ka dinya. Waduh, aya naon ieu teh? Aya naon ieu teh Gusti nepi ka kaburan kawas kieu. Aduh, aya jelema gelok nguna-nguna gaing ya, aya jelema gelok nguna-nguna gaing. Ceuk panglima harita bari tutunjuk. Sedengkeun si Kamileung anu tumpak kana kuda eta kuda teh lain lempang biasa kawas kuda nangtung lompatna teh deui. Harita bebereletan ngunag-ngunag panglima. Sanggeus aya panglima di jero harita kuda reg eureun harita cerut si Kamileung harita turun. Sedengkeun di panglima anu keur ngayakeun babadamian teuing babadamian naon da katingali merbayaksa di dinya. Eta panglima adipati atanapi pangeran di Kadipaten Turi nyatana adipati saya Sanjaya. Harita ngarasa kaget ningali panglima anu memang datang kadinya tanpa permisi heula. Adipati Sanjaya kalayan leuleuh harita pok ngomong. Panglima, anjeun teu boga tata krama jeung kasopanan asup ka wilayah kula make jeung teu permisi sagala rupa. Ieu teh kadipaten, ieu teh mangrupakeun pusat pemerintahan di kakadipatenan. Kula Raden Sanjaya ngarasa kahina ku anjeun panglima. Ampun Gusti, kula diudag-udag ku jalma edan ku jalma gelo nu ngaranna si Kamileung tu itu jalmana
Mananya kuraya kudana hungkul Uing di dia. sararea ngareret harita kanu keur diuk Bari jeung ngadaharan buah. Adipati Sanjaya Kerung barang ningali eta jalma anu keur ngadaharan buah bari jeung sukuna teh kana meja harita nete. Mani genah tu maninah nakeranan siga anu boga pamilikna we harita. Saha anjeun? Uing. Bener, anjeun saha? Uing teh nu ngaran si Kamileung teh. Aya naon tujuan anjeun datang ka ieu nagara? Ka kadipatènan? Aya naon? Uing mah dateng aja datang. Ngunag ieu cucunguk lantaran tadi geus ngaganggu ka uing jadi ku uing teh diudag aya sugan teh lain jelema gelo nyana-nyana jelema gelo mah uing mah daek ngunag atuh. Ampun Gusti. Padahal manehna nu jadi jelema gelo nah bage yung nyalahkeun ka kula sagala rupa ieu teh. Panglima. Sabenerna naon kajadian naon ieu teh nu kajadian di dieu? Aya naon nepikakeun anjeun sieun ku eta jalma? Saha sabenerna anjeun teh manusia? Apanan uing teh geus ngabejaan. Apanan uing teh si Kamileung. Si Kamileung. Bener anjeun teu boga tujuan ka ieu daerah. Ieu Kadipaten Turi. Kula anu jadi adipatina di dieu tempat. Ngaran kula Adipati Sanjaya. Kula ngarasa heran ku anjeun paripolah anjeun duaan. Kahiji kula ngarasa heran nu tara-tara biasana anjeun panglima perang anu datang ujug-ujug datang tanpa permisi heula ka kula ujug-ujug asup ka tempat kula. Nu mana kaula keur ngalaksanakeun merbayaksa kawas kieu babadamian jeung para ponggawa jeung para menteri ti kaula. Tapi ujug-ujug kaganggu ku anjeun na eueuh di tempat anu lain. Ampun Gusti. Kaula tadi diudag-udag memang ku bener berkusi itu tuh. Kusi Kamileung haram jadah kasebelan. Kula ka dieu datang nu tangtuna mawa parentah ti Kangjeng Raja Gusti Prabu Samarageni. Tapi di palebah dinya, di palebah warung kopi, kula papanggih jeung jalma nu teu sopan kacida. Sabiasana jalma lamun datang kula teh kabeh tararungkul, kabeh nyararemah, kabeh itu jeung ieuna. Tapi ieu jalma boro-boro teuing nyemah nu puguhna mah kalah ngalegok minum kopi bari tumpang kaki. Nah bener anjeun kawas kitu. Bener uing teh kawas kitu. Memangna salah lamun uing ngaliwat aya pejabat terus uing minum kopi? Memang teu salah. Tapi di dieu memang geus kabiasaan anak kitu. Kisana. Sabenerna kisana teh saha atuh ieu teh? Uing. Sabenerna uing teh si Kamileung kita tadi oge. Kula paham ka anjeun nu ngaran si Kamileung. Dengekeun ku anjeun Kamileung hiji tempat hiji beda kalakuan. Tapi teu beda, tapi da uing mah mung nyemah ka bangsa manusia. Sabab semageun uing mah nyaetana Allah aja wajala. Allah anu nyiptakeun segala rupa. Alam jeung eusina mung kudu nyemah ka bangsa manusia kajeun kumaha oge. Ngahormat banyak ngahormat we tapi da teu kudu depa. Kurang ajar. Kurang ajar memang tuh. Geus katingali ku Gusti ge kurang ajar kacida, tingali we pelebah irungna nyut-nyutan kitu mah geus we cilaka duh. Memang aya hubungan naon jeung irung. Katingali irungna rada dempak saeutik. Memangna nu sok alus kumaha? Nu sok alus mah biasana sok ngomongkeun batur nu kawas ekek. Tah eta mah ka batur teh geus we judes we pokona mah. Apanan uing mah teu bangir. Teu bangir tapi teu kawas ekek. Naon atuh kumaha tuh? Depes. Demes. Tau uing mah perasaan mah teu demes da. Perasaan sia teh mah. Geus. Barang keur kitu harita katingali abringan para tentara.
anu jumlahna 10 orang anu geus lalemor we geus teu mawa senjata masing-masing pakaianna ge anu geus compang-camping. Bari jeung beungeutna lalusuhna karanan bangun anu ripuhna karanan lantaran lumpat ngunag-ngunag kuda anu tadi ngunag panglima perangna. Sararea harita langsung we kudupruk nyembah. Ampun Gusti, kaula nyangakeun semah pangabaktos kaula para ponggawa ti nagara Kerajaan Tobala ditarima. Aya naon? Kaula sareng kadieu teh sadayana dipingpin ku panglima perang. Terus tapi di perjalanan pepenak sareng hiji jalmi anu aneh, gagah sakti anu luar biasa sehingga panglima oge dugikeun kakabur di udag-udag ku manehanana. Manawi sareng manawa aya kapelebah dieuna. Aduh, ngebejakeun tungtung nama ieu. Panglima kaluar anjeun. Ampun Gusti, di mana? Aduh, Gusti, nah bet Gusti teh aya di dieu geuningan ieu teh. Kumaha urusanana sareng jelema nu gelo teh? Mentong loba omong sia aing wirang deh. Oh, Panglima, kula Adipati Sanjaya ngarasa era ku datangna anjeun. Lain era ku anjeun tapi era tuh ku jalma anu keur diuk bari ngadahar buah anu ngaranna Kamileung, jalma anyar pinangih nu dibawa ku anjeun asup ka ieu nagara. Kula oge ngarasa heran kunaon sakelas anjeun panglima perang teu mampu nyangkalak jalma hiji model itu jelema si Kamileung. Tuh tingali aya wanoja. Gades kitu Gusti. Kumaha tuh? Tuh tingali aya wanoja. Lain kitu. Kunaon teh kalatihan pokal euy. Tuh ingat yo jalma gelo ya gimana yo. Salah kasung serikeun ka aing. Panglima, wayahna anjeun ayeuna cangkalak eta manusia. Sakabeh ponggawa ti Kadipaten Turi bantuan ieu manusia pikeun ditewak. Sumangga Gusti. Manusia. Sangaran maneh? Ngaran uing. Non. Saha? Anun. Nun. Nya nun. Ai maneh teh urang mana? Uing teh urang Babakan Hiang. Di mana? Di ditu. Aduh, lieur. Sarua uing galieur nepo pamatuk maneh pangbang nama. Beungeut ya. Apaleun zaman beungeut. Kamileung ulah loba heureuy di ieu pitempatan. Ieu lain panggung sandiwara. Anjeun ayeuna datang ka ieu pitempatan teu diondang ku kaula. Uing ge teu hayang datang ka ieu pitempatan teh da goreng ieu teh tempat teh. Ya. Ulah ngahina anjeun Kamileung. Saumur-umur kula Raden Adipati Sanjaya kakara manghihinaan ti manusia model anjeun. Sa nu ngahina da uing manyata jeung fakta. Ieu tempat teh goreng patut. Tuh tingali di luhurna. Nya kawas kitu. Ieu teh naon ngaranna? Kamileung, ieu Kadipaten Turi kasebutkeun kadipaten paling kuat sanggeus Kerajaan Tobala. Arek paling kuat, arek paling ku oge teu naon, teu masalah. Ngan anu jadi masalah keur uing kunaon dieu make jeung nyemah sia ka manusia.
ulah arek ngutrak ngetrik kana kewajiban anu geus ku kula mang puluhan ribuan tahun dianut. Lain rek ngemah gembah uing mah teu masalah ngan anu jadi masalah pedah uing teu nyemah jadi masalah keur maneh. Tah eta coba lamun maneh lempeng we entong ngikut-ngikut ka uing entong ningali uing pedah teu nyemah sabab jalma teh bebas rek nyemah naon asal ulah ngaheurian ka batur nu sok nyemah kitu. Sedangkeun manehna mah geus jelas nate maneh mah uing teu nyemah ngarasa musuh dimusuhan. Coba lamun lempeng we ulah nempo uing pada teu nyemah pan aman meureunnan. Kurang ajar manusia pinter ngomong anjeun. Pan uing teh boga sungut meureunnan mun teu boga sungut mah nya mah bisa ngomong. Bangsat sia. Tapi da tara ngabangsat hayam uing mah. Jadah haram jadah. Henteu uing mah anger di dieu inung bapa uing lah. Aya kene inung bapa uing oge. Waduh. Ieu mah bisa ngomong jeung nu kieu mah euy. Dipodaran ku aing kamileung. Ari bisa mah modaran ciptaan Allah uing teh. Lamun ceuk Allah kudu pae nya pae sabab uing oge lain tunggul da ceuk Allah oge cenah lamun kira-kira ka padat mah kira-kira ka peped mah lawan cenah jelema anu garelo kieu mah cenah kitu. Beresan huntuna cabutan hiji-hiji cenah kitu. Kurang ajar sia. Kamileung. Kula ngarasa panasaran ku kasakten anjeun. Sakumaha anjeun boga kasakten? Hayu. Urang ka alun-alun. Ieu kadipaten. Kula hayang nyaho sakumaha kemampuan anjeun sabenerna. Hayu make jeung moal hayu sagala rupa. Dihayu-hayu pokona mah hayo. Sok bejaan kabeh rahayat urang dieu. Ngan aing boga pamenta. Naon? Ayeuna urang teh kan tarung yeuh. Bakal diantara urang teh aya nu eleh boh uing boh maneh. Lamun kira-kira uing nu eleh, maneh rek kumaha? Kapaksa aing kudu maehan maneh. Geus dieu teh. Deal. Lamun sakira-kira maneh nu eleh, aing ngara bakal maehan karep. Mung uing mah kitu teh. Nah, maneh kudu milu kana ajaran uing. Tak kalah saimang. kurang ajar. Arek we kitunya tarung lamun teu nya uing rek balik percuma. Cek si kamileung harita bari sukuna geus arek ngaleos. Tan. Anjeun wani geus kos kitu sia. Manusia budug cungurna haram jadah. Rek ninggalkeun ieu pakalangan. Ganeng man teh sia panglima ka bisa. Bisa naku dising-siringan unggul ku aing. Kurang ajar sia najis aing mah deuleun. Sarua aing ge cacakan aing nu nying-siringna oge sarua najis ka maneh teh teh. Kamileung. Hayu. Urang kapal kalangan. Aing bakal milu ka maneh saupama aing nepi ka taluk ku maneh. Curepan. Harita Adipati Sanjaya ngajorelat. Adipati Sanjaya dina hate leutikna hayang nguji kakuatan tur kamampuan ieu jalma. Sabab ceuk pikirna ieu jalma geus wani-wani nangtang perang ka panglima di Karajaan Tobala anu aya nyatana jumlahna 11 urang. Si kamileung anu nyase we leumpang harita di dagoan ku Adipati Sanjaya. Kamileung nah si laing teh kawas orai nyere leumpang teh dieu. Kawas panganten wae. Buru-buru aing geus ngadagoan di dieu. Tenang we, atuh da kudu nama dahar heula ka kara tah. Jadi lamun aya kira-kira nu eleh teh moal sandahar kitu. Kurang ajar. Tong boro-boro aing teu dahar sapoe sanajan aing teu dahar sataun aing geus mampu. Halus tapi lamun kitu mah. Bro, kadieu. Rahayat anu memang nyaho pabeja-beja. Yen dina eta acara poe ayeuna bakal aya adu jago. Di antarana nu diadu teh nyaeta lain jago-jago anu lainna, tapi
Raden Adipati Sanjaya ngalawan hiji jalma anu teu dikanyahokeun ti mana asalna. Kerajaan Tobala anu boga bawahannya eta Kadipaten Turi. Panglima-panglimana jeung ponggawana geus ngarasa taak ku ieu jalma nu ngaranna si Kamileung. Nu antukna kapanggih ku Adipati Sanjaya lantaran panglima nu maksudna meta tulung ka Adipati Sanjaya nu diudag-udag ku si Kamileung. Nu antukna Adipati Sanjaya ngarasa penasaran saha ieu jelema sabenerna urang mana ieu asalna nu can dikanyahokeun dengan jelas ngaranna si Kamileung. Si Kamileung harita nu nangtung mancuh dina tangtunganana bari neuteup seukeut. Si Kamileung siga-siga anu moal gelut we pagaweana teh. Bari jeung gagaro kana kelek sagala rupa kenca katuhu. Sedengkeun Adipati Sanjaya dina hatena mikir. Nah ieu jelema waras nu diajak tarung ku aing teh atawa jelema teu hidang. Lamun jalma teu waras ieu jalma sakti model kieu teh geus tangtu beunang ku ilmu panemuh anu memang teu sampurna atawa sok bisa disebutkeun weureus saepi. Tapi lamun ieu jalma weureus saepi moal mungkin ngajak-ngajak ka aing kana jalan anu dianut manehanana. Aing hayang nyobaan we. Kamileung, nah anjeun geus siap pikeun ngalawan kula. Tiba heula ge uing mah geus siap. Tapi uing can dahar euy. Sabab lamun uing elengkena bakal nyebutkeun uing eleh teh kulantaran can dahar. Alah, tong sok jadi alasan sia Kamileung. Hei, para ponggawa siapkeun gada jeung pedang. Kamileung, Naon? masing-masing mawa gada jeung pedang. Teu kudu uing mah teu bisa ngagunakeunana lamun bisa mah ku aing mah geus tadi oge digunakeun ngan teu bisa we sama sakali. Cek si Kamileung harita bari gagaro kana bujur. Nu saterusna diameuan ku sorangan. Raden Sanjaya harita maliuskeun beungeut. Teu kira-kira cenah cek pikirna. Kurang ajar. Bool sorangan diameuan ku sorangan nya kawas kumaha rasana. Geras sok atuh ah. Nah, teh kala buluar balir kawas kitu. Isin ku abi ha. Cek si Kamileung harita bari nyang heuy. Siga leungeunna teh siga kana meja padahal mah daweuh meja. Tumpang kaki tapi teu make kursi, teu make meja. Sedengkeun leungeunna nyileukeum harita katingal. Atuh puguh we. Raden Sanjaya sadiledekna keranan ku si Kamileung anu sikapna kawas kitu. Siga anu keur nongkrong dina meja tapi memang eueuh mejana jeung eueuh kursi. Kurang ajar. Anjeun geus bener-bener ngahina ka aing Kamileung. Teu ngahina uing mah. Ku cara maneh diuk kawas kitu teh eta teh geus ngahina ka aing. Samaruk aing teh budak kamari sore. Hayo. Geura rasakeun pangawasa aing. Harita Raden Sanjaya ngagunakeun ajianana. Leungeunna harita anu meber ngarah kana awakna si Kamileung blesat. Awakna Raden Sanjaya nu ngablesat ka cirabisan gancangna, tapi anehna si Kamileung harita. Sugan si Kamileung ngejatkeun awak da henteu. Sama sakali si Kamileung teu ngejatkeun awak, teu minahkeun sukuna, teu minahkeun kuda-kudana anu memang teu make kuda-kuda. Tapi anehna barang Raden Sanjaya harita rek nepi kana awakna si Kamileung. Sakolebat si Kamileung harita niup kana awakna Raden Sanjaya. Si Kamileung anu ngagunakeun warisan ajianana nyatana ajian Ki Pancarebatik. Anu tangtuna ajian eta teh mangrupakeun ajian Gandarawisa anu ayeuna geus dipimili ku si Kamileung. Barang ditiup harita katingal iburatna ngapabulintakna hawa seuneu anu kaluar tina sungut si Kamileung. Wah! Ngan guludug atuh harita seuneu anu cek kitu. Gedena teh harita ngaguludug ngahakan kana awakna Raden Sanjaya. Atuh gorowok Raden Sanjaya itu ngagorowok. Ampun Kamileung. Raden Sanjaya harita nu ngabetrik ka tukang harita beri jujuralitan. Lantaran jujuralitan lain aksi tapi jujuralitan teh nahan kapanas awakna anu kabarik ku seuneu sabaraha dina waktu harita. Jorilat si Kamileung harita nu ngajoriat gerewak.
Si Kamileung harita anu siga lunguh siga anu loba heureuy. Dina waktu harita si Kamileung anu siga kasurupan eta awakna Raden Sanjaya beheungna perisan harita dijungjungkeun ka luhur. Raden Sanjaya anu ngelel katingali letahna beungeutna harita katingali ngan seuneuna anu geus katingali pareum dina waktu harita. Si Kamileung harita pok ngomong. Make suara anu aneh si Kamileung teh dina waktu harita sabab memang si Kamileung ngagunakeun ajian anu maha sakti. Anjeun Raden Sanjaya, kaula si Kamileung baris mateni ka anjeun. Aduh ampun. Ampun Raden, ampun Gusti. Kamileung harita ngabalangkeun Raden Sanjaya harita beleweng Raden Sanjaya harita nepikakeun ka kalayangan. Jorelat si Kamileung harita ngajorelat nu saterusna Raden Sanjaya anu rek nepi kana pelebatan harita disangap ku leungeun sabelah ku si Kamileung. Si Kamileung harita nu ngajingjing pelebas sirahna Raden Sanjaya. Teuing geus ka mana we meureunan ai sigerna Raden Sanjaya teh ngaleungit da. Meureunan lesot teuing ka mana. Harita buhukna anu dijingjing terus digusur Raden Sanjaya anu ceurik ngecerit harita lantaran karasa awakna asa panas jeung nyeri na karanan. Geus kitu dibalangkeun harita ka Panglima Tobala. Suku Panglima Tobala harita nepi ka ngageter. Lantaran jelas ieu jalma anu ngaran si Kamileung teh lain bantrak-bantrakeun kekuatanana. Si Kamileung anu nangtung mancu sedengkeun Raden Sanjaya harita nu nyuuh anu nyembah kana palebah suku eta teh samarukna meureun suku si Kamileung. Tapi teh lah eta teh sukuna Panglima anu tadi diudag-udag si Kamileung. Ampun Kamileung. Ampun Kamileung. Cek Raden Adipati Sanjaya takakak si Kamileung harita seuri anu geus ganti di sorana. Wing mah di dieu euy. Ret harita Adipati Sanjaya ngareret beri tangah. Bah, urang ajar anjeun. Ampun Gusti. Gusti we tadi nu dibalangkeun ka dieu na langsung nyembah ka abdi. Bangsat siapa ingan bau tangkorak. Paingan bau tarasi tutung sia ieu cokor. Cokor sia sing horeng teh meureun diparekoskeun sia ku aing. Aduh ampun Gusti ampun. Ieu nyaeta roromeheun bu ieu aduh ampun Gusti. Nyeri perih ieu suguna roromeheun hampunten. Sepatuna dikakeum ku cai kamari teh mantak bau tarasi wajar kitu teh. Pantong seri sia ka sebelat. Aduh. Adipati harita ngoronang nepikakeun kokoronangan eta Adipati. Bakating ku sieun aku si Kamileung. Si Kamileung harita ngeureunkeun ka Adipati anu maksudna arek nyembah ka dirina. Kumaha euy geus ulah kokoronang ieu nangtung. Adipati neuteup. Nangtung. Ampun Gusti. Kaula Adipati Sanjaya nyangakeun semah pangabakto sadaya-daya. Teu kudu. Uing ka dieu teh lain arek ngarebut kerajaan. Uing ka dieu teh da memang ge teu dihaja. Ngaliwat uing keur ngopi kunaon make jeung diganggu jadi akhirna kawas kieu pan. Tapi keun da alus uing jadi nyaho yen kieu ahlak jeung tabeatna raja jeung tabeatna Kadipaten Turi teh raja, Kadipaten Turi teh kawas kieu nu ngaran Adipati Sanjaya teh ning. Ayeuna uing nyaho paingan rakyatna sangsara miskin jeung itu jeung ieu da rajana kawas kieu pan. Yuk maneh. Adipati Sanjaya harita langsung diuktur. Tungkul. Sakabeh nu aya di dieu kabeh diuk teu meunang aya nu nangtung. Cukup dewek nu nangtung mah rek mere penerangan ka aing, kasih aing kabeh. Sumangga perkawis naon teh Raden? Lain perkawis ya teh. Masalah tadi orang perjanjian lamun uing eleh sok paehan tapi lamun uing menang maneh tadi rek bunuh diri. Tapi lain eta tujuan uing lain maneh kudu paeh dina leungeun maneh sorangan. Da uing mah taramayahan batur lamun teu kapaksa. Ayeuna uing teh rek ngomong sakumaha tadi janji maneh rek milu ka uing kana ajaran uing.
uing teh nu ngabogaan ajaran agama Islam, nu ngagem agama Islam, nu geus diajar agama Islam. Lamun maneh ieu nagara atawa ieu kadipaten hayang salamat, salamat di dunia, salamat di akhirat wayahna, maneh teh kudu diajar kana agama Islam. Kana agama Islam. Kana agama Islam. Sabab agama Islam teh agama kasalamatan. Uing salaku urang muslim, uing salaku urang Islam ngarasa karunya ka maneh anu kudu nyembah ka sasama manusia. Yo, manusia mah lain semaheun bangsa manusia. Anu wajib disembah ku lain kabeh mah nyaeta Allah Azza wa Jalla euy. Geus teu kudu nerangkeun itu jeung ieuna we. Ngan kieu we papeling ti uing. Saha maneh anu hayang salamat nagarana jeung nanaonna datang ka nagara. Ka nagara mana Gusti? Jati Kamaling. Jati Kamaling. Aduh, teu sangem Gusti. Margi saurna nagara Jati Kamaling teh kacida pisan nagara Islami. Hiji nagara Islam anu alit tapi memang gaduh kakawasan anu ageng. Kunaon make jeung teu wani? Sabab di nagara Jati Kamaling teh geus jelas. Dirajaan ku hiji istri, diratuan ku hiji ratu anu namina Nyi Mas Dewi Keningan anu gagah tur sakti. Kaula jadi kaemutan. Nah salira teh si Kamileung anu ngajawara puluhan tahun kapangkat. Maneh kapal geuningan euy. Aduh, ampun Gusti. Kaula leres hilap deui, kaula leres. Kaula teh saleresna kantos pepenak sareng salira. Di mana uing geus teu apal euy, maneh pakangis jeung uing bari naoge. Geus lah teu kudu diomongkeun. Ayeuna mah kitu we ceuk uing mah. Maneh wayahna kudu datang ka nagara kula. Nagara kerajaan Jati Kamaling. Engke maneh di ditu bakal digemleng ku aing. Di ditu. Iraha Gusti. Kaula tiasa sumping ka nagara Jati Kamaling. Menang ira-ira oge. Ngan uing na wayahna keur di luar. Eueuh di kerajaan. Ratuna Jati Kamaling oge memang keur ngalalana. Aduh, saha ratuna di nagara Jati Keningan teh, Jati Kamaling teh? Nyi Mas Dewi Keningan, anak kula, anak uing. Sararea harita maralohok bengong teu nyangka yen aya nu aya di hareupeunana teh nyaeta si Kamileung. Hiji jawara kahot anu pernah tarung nepikakeun sabaraha poe jeung hiji jago anu ngaranna nyaetana mangrupakeun Ki Pancarbatik. Eyang Pancarbatik anu geus kakoncara ka mana-mana. Taluk dina leungeunna si Kamileung dina waktu harita di daerahna Jati. Si Kamileung anu neuteub seukeut ka Raden Adipati Sanjaya. Adipati Sanjaya. Sumuhun Gusti. Kumaha? Maneh siap milu kana ajaran uing? Nah eta mah lamun hayang salamet nagara maneh, kadipaten maneh. Insyaallah lamun maneh belu ka nagara atanapi kana ajaran kula, bakal karasa genahna tumaninahna hirup teh bener karasana. Sabab agama kula anu bakal mawa jelema teh paeh moal megar atuh. Moal megar pasti bakal paeh. Ngan anu jelas dina paeh eta teh jelema bakal mawa pertanggungjawabanana di yaumul akhir euy. Sing inget saeutik oge
cek paribasana dosa sagede siki sasawi oge bakal kanyahoan sabab ilaing teh urang sakabeh di alam dunya teh aya nu ngawaskeun anu siap nyatetkeun amal perbuatan urang moal aya nu pohoeun ieu mah kaliwat moal teteh engke di yaumul akhir bakal kanyahoan nya geus uing mah kudu sakadar mere pepeling kitu engke di ditu lamun maneh bener arek nepatan kana janji nu cikeneh diomongkeun maneh kudu datang ka nagara kula ka nagara uing Jati Kameling. Sumuhun Gusti kaula anu geus dipastikeun bakal dongkap ka nagara Jati Kameling. Bejakeun weh ceuk si Kamileung kitu hayang diajar kana ilmu tauhid kitu bejakeun di ditu geus aya wawaki raja Kipati Maktapura aya panglima perangna Ki Jabang Aruna aya oge senopati nu maha gagah budak ngoral ngaranna Raden Bajul Pataru sok tanyakeun menta kadinya yakin ilaing bakal genah tu manina geus uing arek mangkat heula euy geus dilatih atuh da kaganggu wae tadi perkawis naon perkawis we ya geus Assalamualaikum. Barang kitu haita las cirim si Kamileung harita leungit ilang tanpa karana. Sararea nu aya di dinya harita ngusap punukna. Sabab manehna tetela papanggih jeung hiji jawara anu maha sakti. Nu ngaran si Kamileung anu ngaranna geus kakoncara ka mana-mana. Anu geus kanyahoan ku para raja, ngaranna geus dipadanyeklanan, ngaranna geus pada dicatetkeun di kerajaan-kerajaan masingna. Lamun aya ngalanto si Kamileung ka saban-saban kerajaan geus dipastikeun lamun nyaho si Kamileung kerajaan-kerajaan bakal tumbang tur hancur. Sedengkeun Adipati Sanjaya anu neuteup seukeut kajauhna ningali kena lebah si Kamileung tadi nangtung. Gogodeg Adi Jati atanapi Adipati Sanjaya ngarasa heran, ngarasa hemeng. Pok Adipati Sanjaya harita ngomong bari nyang hareup ka panglima ti Karajaan Tobala. Panglima kaula bakat ikut teu nyangka hiji jawara gagah sakti anu ngabogaan ilmu buhun anu ngaran si Kamileung malampreng ayeuna di hareupeun urang. Ayeuna kula bisa ngobrol, ayeuna kura bisa bercengkrama jeung manehna ngan anu jelas eta si Kamileung teh lain jalma jahat tapi tuturkeun urang sararea. Jelas urang panggihna jeung si Kamileung teh mangrupakeun manfaat nu kacida pisan gedena anjeun sakabeh bisa ngadenge. Tapi kula yakin nagara Kerajaan Tobala teu aman. Da kunaon mage jeung teu aman Gusti? Sabab maneh ngadenge sorangan panglima Dewi Sakti nu ngaran Dewi Keningan anu ku urang dipikasieun sanajan can apa saha Dewi Keningan kawas kumaha rupana Dewi Keningan. Kasaktianana seungitna geus nepi ka dieu yakin nyimas Dewi Keningan ratu ti nagara Jati Kameling bakal nepi oge ka daerah dieu. Aduh kaula melang ke Kerajaan Tobala lamun aya teh mah nyata nyimas Dewi Keningan datang ke nagara Tobala kula yakin nagara Tobala bakal direbut ku anjeunna. Waduh, udah kumaha, teu bisa kumaha kudu pasrah kana kayaan. Saha nu kira-kira mampu ngalawan anakna Raden Kamileung? Coba ilmuna cenah bejana warisan tinu jadi bapan. Cikeneh bisa kabuktian ku ilaing euy. Raden Jati Kameling teh atanapi bisa disebutkeun si Kamileung
jelas ilmuna lain bantrak-bantrakeun urang zaman ayeuna. Ilmu buhun anu dipake ku manehanana moal aya nu bogaeun. Dina aya nu bogaeun oge urang teu apal saha ngan anu jelas anakna anu ngapi milik ilmu buhun. Warisan teu nu jadi bapana. Waduh, ulah rek mulang ka nagara jadi keung mun kieu mah wayahna kudu mulang. Lamun engke papanggih jeung hiji jalma anu beda atawa satria atawa dewi wayahna ilaing sanajan papanggih jeung saha wae ilaing kudu tetep ngahargaan sakumaha omongan si kamileung. Ulah cueut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng. Sakabeh anu mangrupakeun makhluk jeung manusia jelas ceuk si kamileung cikeneh kudu dihargaan. Kaasup ilaing anu tadi nyeun kasalahan, coba lamun ilaing teu nyeun kasalahan moal aya si kamileung ka dieu. Tapi kitu oge keuntungan keur kula. Si kamileung datang ka dieu teh hartina mere keuntungan keur kula, mere keuntungan keur rakyat kaula. Nyaetana Kadipaten Turi kula bakal nyebarkeun agama Islam. Tapi kula sorangan ayeuna can asup agama Islam. Sabab kula kudu datang heula ka nagara Jatikamaling. Ku guru agama Islam, ku guru ilmu tauhid. Waduh. Mun kitu kaula ge bakal ngiring ka Gusti. Teu sawios. Dina waktuna urang kaditu. Urang masantren di nagara Jatikamaling. Bangga Gusti. Palamitra kaum dangu sadayana. Antukna Raden Adipati Sanjaya sadar manehna gagah sakti manraguna tapi tetela. Di balik kagagahan manehna jelas boga kelemahan. Sagagah-gagahna manusia anu dianggap dipuja-puja tapi tetela geuningan loba keneh jalma anu gagah. Kabuktian manehna anu dianggap gagah anu dipikasieun urahayat ku Ponggawa jeung sajabana. Ayeuna ngalawan si kamileung bororaah manehna mampu nu jelas mah si kamileung si kanu enteng tur gampang nakeranan pikeun ngelehkeun manehanana teu mampu ngagunakeun aji kasakti di dieu. Kacaturkeun deui di nagara Karajaan Tabala. Prabu Samaraguni anu ngutus nyaetana 11 urang ponggawana nu dipingpin ku hiji panglima. Eta 11 atanapi 10 ponggawa teh geus jelas anu dikirim nu diutus ku Prabu Samaragani di Karajaan Tobala teh mangrupakeun panglima jeung para ponggawa pilihan. Prabu Samaragani harita nu keur ngariung rampak jeung para ponggawa jeung para mantri katut kipatih oge senopati. Harita pok Prabu Samarageni ngomong sorana handaruana keranan bari neuteup seukeut ka para ponggawa jeung ka kipatih. Kakang Pati Barja, Kakang Senopati kaulan Kakang Patih Barjala kaulanun Gusti. Kaula ngutus panglima jeung 10 ponggawa pilihan. Urang leuwih geus aya saminguna encan mulang keneh. Aya naon kira-kirana? Ampun Gusti. Teu terang dukan aya naon anu kajantenan. Tapi pami ngemutkeun kana kemampuan tur kahebatan panglima perang sareng para ponggawa pilihan anu ahli dina medan laga kadahana moal aya masalah. Tapi buktina nepi ka kiwari kamarana eta jalma sakarabehanana teu mol-mol dijadwalkeun 3 poe kaditu kadieu geus nepi ayeuna geus kurang leuwih aya kana saminguna leuwih encan keneh muncul.
Kaula jadi bingung, kaula jadi hariwang. Aya naon di jalan ieu? Ampun Gusti, nutang tos rupina aya gangguan di perjalanan. Tapi pergangguan eta duka naon anu janten gangguanana, duka naon anu janten halanganana. Kedah nak sumuhun sakumaha nu parantos dijadwalkeun 3 poe uah uih antara Kadipatenan Turi sedengkeun perjalanan ka Kadipaten Turi teh mung seep satengah dinten kanggo istirahatna panginten 2 dinten pas 3 dinten kedah dugi deui ka ieu istana ka nagara urang Karajaan Tobal. Tapi muhun ayeuna tos aya kana 7 dintena eta para panglima sareng sabalad-balad teu acan muncul teu aya ka nagara Tobal. Ka mana ieu sakabehanana? Kumaha tang? Kaula nanyakeun ieu ka mana? Cik. Hei, panggil Telik Sandi. Sumangga Gusti. Sanggeus kitu harita penggawa anu keur ngajaga lumpat duaan. Pikeun neang Telik Sandi sok biasa lunta kapiluaran. Sanggeus kitu harita anu tungguan teh datang. Saterusna harita cong nyembah ka Gusti Prabu Samarageni. Ampun Gusti, kaula tongeret tongker nyangakeun semah pangabaktos. Aya naon Gusti? Kaula piwarang ngadeheus ka salira Gusti. Tongeret tongker kula sumuhunun. Nah anjeun geus nepi ka mana Telik Sandian teh? Ampun Gusti, kaula saleresna ti kamari parantos milari info di mana di negara mana sareng negara mana wae anu kinten-kinten ayeuna nuju kacau. Lain eta nu ditanyakeun kula. Naon Gusti? Perkara utusan kaula nu 11 urang nu dipingpin ku panglima. Nah menang informasina, menang infona, kumaha kayanana, kumaha nasibna, di mana ayeuna manehanana. Oh, perkawis panglima numutkeun kamari jisim abdi parantos ngutus penggawa Telik Sandi piwarang nuturkeun ka Gusti Panglima. Tapi nyeh tetela wah kumaha teh Gusti Panglima teh geuningan aya di nagara atanapi di Kadipaten Turi. Di Kadipaten Turi kapan kaula ge nitah di Kadipaten Turi sumuhun. Saur Gusti kedah 3 dinten wah uih tos aya di istana Tobala. Ya benar. Tapi nyatana anjeuna nuju nyantai hare-hare aya di Kadipaten Turi. Maksudna ieu teh kumaha? Janten kieu kaula kenging carita kenging beja di Telik Sandi anu ngawas Kadipaten Turi teh kadongkapan hiji jawara gagah sakti anu namina Raden Gusti Kamili di nagara Jatikameling. Di nagara Jatikameling nagara leutik cemprenik nu dipingpin ku hiji wanoja anu ngaranna Nyimas Dewi Keningan. Aya naon cenah?
perkara aya naonna teu terang ngan anu jelas eta panglima perang teh tos ngaganggu eta jawara anu nuju calik di hiji sisi jalan di tempat kopi di kedai nuju istirahat rongheap pasukan ti nagara Tobala jumlahna 11 urang tumpak kuda anu sanes tos dipastikeun bakal nyemah tapi eta jalma anu tetela geuning si Kamileung teu hayang nyemah anu saterusna panglima patih teu geunaheun tur ngalawan turun maksudna lungsur tina kuda teh anu pasti naros kunaon make jeung teu nyemah jawab lagu ba sabab cenah kami lain warga anjeun teu perlu nyembah kurang ajar memang salintas kurang ajar tapi nu jelas mah kalah dihajar usaha mohon ku jawara nu namina si Kamileung kaula telik sandi ge hariwang sok sieun isuk jaga ninggeto namina jawara anu ngaran Gusti Prabu Kamileung atanapi satria di nagara Jati Kameling teh dongkap ka ieu nagara cobi bade saha nu bakal nahan ukat talobehanana anu tos jelas-jelas Gusti Adipati Sanjaya oge teu mampu waduh jadi kekategan aing bool ieu hate panginten oh jate kumaha ieu teh mun kieu ieu cik anjeun telik sandi siapkeun pasukan anjeun pikeun nyiapkeun pikeun ningali ka setiap titik ka setiap sudut-sudut kota ulah nepikakeun pelosok kota ulah nepikakeun karajaan urang kasupan jalma-jalma teu anyar jalma nu anyar pinanggih sumangga abdi sanaos teu dipiwarang oge parantos nyiapkeun bagus alias alus tapi kumaha hiji jawara model Raden Kamileung satria ti Jati Kameling jelas anjeunna satria sambarangan Gusti tiasa lebet di mana wae di opat arah angin waduh gawat mun kieu mah gawat kacida mun kieu mah Dipati sumuhun ngan anu jelas maina kieu we panginten Gusti urang nyiapkeun we sagala kemungkinan kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket bisi aya mau ngamuk ka jameta ameh gampil nerimana ameh gampil nyangkalakna siapkeun kabeh pasukan di perbatasan di pintu-pintu asup ulah nepikakeun lolos kitu babadameanana antara raja Samarageni jeung para patih para ponggawahna sararea harita nyiapkeun diri waspada sok sieun aya musuh sok sieun aya para jawara khususna anu geus dikanyaokeun nulis dikapangihkeun ku telik sandi yen aya si Kamileung anu kukulintingan hiji jawara ti nagara Jati Kameling satria ti nagara Jati Kameling anu geus memang teu bisa dilawan ku saha-saha hiji jawara nu ngabogaan ilmu buhun tina waktu hari antukna sararea sadar yen nagara Tobala teh boga musuh nyaeta nagara Jati Kameling anu dipikasieuna sanajan eta nagara leutik tapi kekuatan Jati Kameling teh teu bisa dianggap enteng 1000 pasukan di nagara Tobala cukup dilawan kuduaan we di nagara Jati Kameling geus pasti sebab para ponggawa para pamangku nagara ti Jati Kameling teh mangrupakeun jalma-jalma tur jawara-jawara gagah tur sakti ti mimiti patih panglima perang oge senopatina lain pantrak-pantrakeun kamampuanana
Sedengkeun di tempat lain awewe jeung lalaki anu sarua kasep sarua bandang Raden Panjisanan anu keur leumpang harita nuju ka eta nagara. Lengkahna Panjisanan harita mendekat gagah nakaranan nya kitu Dewi Keningan. Duanana ngalengkahkeun sukuna kalayan pasti ngadatangan ka eta nagara. Tujuanana nu tangtu